Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lamun ka urang aya nu ngarekeun dukun tapi urang henteu rumasa ngadukun ya. Jadikeun dukun teh singkatan dukun duduk tekun. Tamahan deui jeger jaga rakyat. Nah, gitu. Jadi duduk tekun ngajaga rakyat gitunya. Alhamdulillah bapak teh jadi dukun rakyat. Jadi disebutkan jadi dukun rakyat teh di mana aina rakyat ngeluh, di mana aina kekurangan rakyat, kasusah rakyat, bapak bisa menangani ta eta anu jatuh mah Pak gitu, eta anu jatuh mah ulah jadi dukun lintuh penyakit matuh gitu. Mudah-mudahan para pejabat sadayana di negeri Indonesia ieu masih jadi dukun rakyat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Titik sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.